Budak, coba di-subscribe he. Kuret-kuret teuing ke bina-bina ria he. Ih ampun aing mah. Wang lawan ke Indonesia mah. Imah teh dena ke di luhur langit. Bina-bina teuing. Jayak naon aing he. Ih, sia mah dong jelema gering bae hayu geus lan. Matanya teu jauh, norek meuli jauh. Nah aja cauna. Nah, bae urang usaha bae he. Iya dah. Aya ieu di bisniskeun mah. Siapa teu kira-kira cau ata dong beungeut sia. Siap. Dia rasa amat, pugu dia nusuk lebang adaharna mah. Dia mah madog bae, mending paeh ti orok. Coba rosa amat baturan. Dalah ngesiran lah ayo. Ya, aing perlu ya. Sudah kebiasaan eta. Kek. Eta si Kosim. Ih, heueuh si Kosim budak. Si Kosim mah bikang ya. Bikang pambeda. Sia mah kira-kira embe setiung. Woi, Kosim. Nah dia kegeron aing. Kalau dia ruyukan beda dari dia tiluan. Ngejar romblo, goblok. Sotengkeun. Yuk. Isi di mana Kosim? Di leuweung sia mah nya. Duaan sia di leuweung ya. Nah, beung si aing langan ka leuweung lakuna ge saran ieu jelema jara romblo langan ka leuweung. Aing mah teh mah teh shopping. Sirek naon ka mall? Seueur nek meuli ku tengah kantongan meurinya. Aing malah meuli kutang bae. Segala dibeli ku aing. Aing mah. Ini kayak ku yang dibeli. Asinan ini. Mesti cing cerewet. Aing mah teu geunah dia, diomong jomblo ku dia. Jomblo aing marek jomblo bae seumur hidup ge. Jomblo itu bahagia. Ai si Kosim sinarin make cincin menang di mana sih tanya kalau udah gitu Bisa lah ngurusan jelema jar romblo. Wah guna dari dia hirup teh urit. Neng sia mau dikawin ku si Kosim mah. Kawin gua aing tujuan. Kring. Lan sampai di bae. Awas sih lo sumpah main dan ini. Moal tenang bae dijaga ku aing kesetiaan aing mah. Terus kan itu kira balik sia ada yang ngomong. Dadah sayangku, cintaku, pujian hatiku. Iya sayang. I love you Pul. Kesel amat. Aduh kapos lah. Aing mah aneh eta ka si Kosim mah. Oh banget ajur tapi lakuan ka bikang. Aing rada curiga ieu tadi si Kosim. Oke. Tadi mana eta mau ke cincin ti udah gulawan dek. Bobo dinya mun ilmuna ya. Heuh, nama aing gara ada curiga eta tah. Tapi neng moal gerasa ujon. Tapi nu dong eta dipelet bikangna. Heuh nya bikangna geulis aing mah. Rada teu percaya aing ka si Kosim mah. Lamun teu upama ke masih eta ieu. Nah, kayak main nyangan bukti lah, ke saya yuk. Ayo. Sia Kosim. Sia saya. Kadut. Kadut. Kumaha cagar? Awak. Aduh. Tunggus. Kumaha cagar? Awak. Cagar. Geus beberapa puluh tahun
nya. Sugan aing masih awewe di dieu. Oh, pangkas di Bengkulu mah wah. Iya, Bu, nggak bagusan bae. Atunya. Heeh, cen apa aing? Bagong aing ketipu anjing doang. Sugan aing mah parawan beneran. Goblok. Si Kosim geus bener deui bikangna. No. Poin lapot lah, kabogohan lah. Saya putus ke cek geus paksa seumur hirup. Palingan mah tuh ieu mah sobat lama he. Ieu. Ai dia, Dut. Gawe di mana? Buka bala-bala teh tenenjoan aing. Apa tiba lagi di Bengkulu, gawe tambang. Oh, tambang lain, tambang emas lain. Lain, tambang kesik. Ih, goblok sugan aing mah tambang emas. Lamun tambang emas mah ngerek ilu, sugan jadi mbak aing di ditu. Tenang ke diajak kayak hayang mah. Loba di ditu mah wa. Nahan kikiran. Perlombaan dapati wah. Goblok, aing mah pamikiran geus kotor bae. Lain ieu budak nu saparona kamarana ge aing balik ongko jauh-jauh ti ditu. Rindu ya rindu. Atuh budak mah, atuh anu saparo pararae, ku tetelo. Anu kapan teh gelap bae. Atuh saparo mah atuh karuli, budak bangunan. Oh, Dut nya, kitu bae tah mah. Aing soalna arek ka budak heula ya acaranya. Oh, siap Sim. Engke pokona mah penting orang ngopi ya. Ah, Dut nya. Aman. Aing mending mabur deh. Tunduh. Yang geus beres. Goreng usam geus beres. Selfie heula asa keudeng. Ja aing geulisnya. Aing dai kasih Kosim. Goreng, kemed, hirup deui. Rom. Aduh. Kayak kedeung. Rom. Berita buruk yang berita bagus iya. Naeun? Berita buruknya si Kosim tadi kapanggih selingkuh. Bener sih ya. Beneran yang bikang tadi geus kikieuan buk diomekeun mesra-mesraan. Aing mah mau percaya gak sih ya, si Kosim mah bager, sok meli-melikan martabak aing. Beneran Rom. Bikang lagi gulis tah mah. Uy, baheno le. Bodi nage abo. Pokoknya nama kakarek beda manggih. Doang eta bikang kota doang na. Aus dia nyamun bohong, poin di tangan enak si Kosim na. Tapi lain tadi ada berita bagus na. Berita bagus nah, pan kemeureun Rom bakal putus ya jeung si Kosim. Otomatis orang asup gitu tah. Dia emang pangbengpeng kesempatan dalam kesempitan, mah sempit kene. Tapi aku asa tuh percaya aing. Geus lah pokona mah paling dibejakeun heuh eta si Kosim selingkuh. Pokona mah masa kumaha bae. Aing ngerek ke budak heula ha. Ya. Samun bisa mah putus, Ih sia. Ah. Apa bener nih ngomongan si Eta? Lah, gue yang tiangkan heula ah. Tak lila amat. Nya, oh ya tadi mah ngeleueur ka tonggo. Tuh, si Kemet panjang beuheung, tarek ditanyakeun ku sia. Panjang umur goblok lain panjang beuheung. Heuh nya. Med, enan, med, ngos-ngosan gitu sih ya. Bener curiga aing tadi ya. Eta si Kosim bikangna geus beda deui. Beda kumaha jeung beda deui lain. Sia pitak otak teh ku segede ketumbar. Sia. Beda deui. Sia meureun beki ka embe meurinya. Heuh dasar sia penjahat embe. Atuh bisi jam mata aing mes suram-suram. Dak. Buah-buah urang ieu paling cing-cing si Kosim yuk. Lain oge enan, med. Doangna eta cing-cing bisa pake melet doangna eta. Seb. Kumaha nya? Cocok teh kurang eta mun di paling. Cocok eta, med.
Pan si ieu jomblo. Urang cincinna kasih ieukeun. Jomblo aing. Iya, tapi nu kumaha ieu cara maling na urang, Med. Geus mending gebugan bae si Kosim ieu. Ih, si banget kriminal, men gebugan bae sia mah. Sia teh mah pan sok ngalawan polongo. Boga ide ieu. Kumaha urang lamun karungan eta si Kosim. Cocok eta. Ya ini karung ke mana? Tak saya dengan karung, daek. Daek. Oke. Geus saya dengan karung. Siap. Mana ya karungnya? Nah. Iya, karung naeun. Kotok ieu siga nama ieu. Wah, mah kudu digebugan di karungan bae ku bauna. Podar si Kosim mah. Yo, Med, karungna ieu. Mantap. Cepet amat sih ya. Di mana ya? Tadi tonggok tah, urut sigana urut siga mau antai kotok. Dia kudu dijajal, Med. Oh, coba. Coba jajal tar. Aturan naon aja mau siap pelongo. Jajal sih, cinta aja. Enak. Cendil cinta ilung cendil. Asik. Mana? Ayo geus motor. Tolong, woi, saya woi, bangsat. Pisan di dia orang mulai manggil dia mah. Sigana mah Kita urang mending bawa ka leuweung yuk. Ieu mesti Woi, kepanggil. Bagong, sasia woi. geus gantung bae gantung aja Urang bawa ka leuweung. Kong, sadia euy. Dia lamun wani deui hiji jeung aing euy. Aneh Kosim, dia. berat nih si Kosim bagong. Dia wani hiji jeung aing euy. Dia kayokan dia euy. Geus gerak digantung bae kading tah kena tetanggalan tah. Aduh, tolong. Ayo tinggalkan. Kok simbuah ieu nya. Kena eueuhan di bata buahan, teh usim gitu nya. Ayo kebon saog ge. Anu pokok aing. Belah ditu hayu. Yan aya anak manuk tah. Tuh, nangka doang nama asak tuh. Doang mah itu mah. Alah, pengkeun. Masuk tuh doang. Apa? Pan hirup. Ayo. Turun aing geran Bagong. Lemah ieu mah. Turun. Yo. Di jalan mah ieu mah. Sararian nah ngarungan aing. Anu ngarungan sia. Dia sugan aing menangkat ieu tadi jadi dia aing usik kalah. Kenalnya. Masih ya buku sararian ngarungan aing. Lain. Edan hayu. Edan sama hayu. Tangguhan dia. Iya, ngarungan aing. Naon? Pan meureun ieu urang duaan sih itu sorangan. Kira urang kudu sieun. Tuh ayo lawan yuk. Ayo lah. Bukan urang kampung.
Ih, itu si Kosim. Kosim! Halo sayang. Aduh. Ada apa sayangku? Bukannya kamu lagi ngejo? Dan dia sayang. Terus di mana ke dia? Si sayang mah teu nyahoan, buku aku aya nu ngarungan sayang. Aduh. Kabina-bina teuing he, nu ngarungan teh ya. Sanu ngarungan, bukan yang kayaknya saya mata selingkuh. Sanu selingkuh. Bukan di karungan selingkuh di mana? Oh no. Dan dia lah. Atuh yang. Nan kudu nyabokan teh ya. Sia, nyawa yang gitu si Kemer, saya selingkuh di saung. Sanu selingkuh. Kalau macam-macam ke Indonesia mah, apalagi sama si Rum. Dia tuh bukan aing. Geus lah aing mah mung jeung sia, aing mah gerak putus jeung sia. Ulah si ama. Udah amat. Rom. Aduh, hari ini syuting yang ke-9 cukup ekstrim. Pokoknya buat kalian di rumah jangan ditiru. Ini hanya untuk orang-orang profesional. Jangan ditiru. Ini untuk orang profesional dan kita udah memasang apa namanya pelindung di karung tersebut ya. Iya. Jangan Pokoknya ditiru. jangan ditiru, oke? Jangan ditipu. Jangan ditipu. Noy. Si Garing TP.